Kenaon? Wah, iuhan mang. Ih, hujan. Ke mana? Lapar beuteuh, arek makan. Di mana mang? Saung kejo lah nu deukeut. Atuh bayaran Ngilu urang lau. ngilu urang. Hah? Ngilu. Ayang. Ayang. Ayo atuh. Oh duit tapi. Ayo geus dibayaran kumaha Bayar, ayo. 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 Yuk. Cicing heula di dieu. Nya. Amang ayeuna Heeh. rek pesen heula ka ditu. Pesen heula cicing ulah ka mana ya? Lah ieu rek pesenna 2 bisi kalah leungit. Wah, buru atuh. Tungguan da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang bade pesen. Mangga, Mama. Ahan, 2 Iya, jeung babaturan berdua. si Akang. Enggak. Nuhun ya. Mangga, Mama. Di ditu lah. Siap, enggak. Ah, datang mang. Dar mang. Ada deh. Ang, ai piringna mana? Tah, Tuh katempo. aya. Alhamdulillah, hireup alamin beres. Wareg, Parok mang nuhun mang. Lunah mang euy. nah, Aduh, tahu kan kali tunduh. baiklah langsung sare lah penting ieu. Wayahna cicing di dieu. Si banyak lah. Heeh, mamang arek babayar heula ka ditu ka kasir. Sok atuh mang. Nya, Nya. tungguan nya. Sok. Yuk. Sok. Alhamdulillah, wareg neng. Sabaraheun. 167.000. 167.000. Ieu teh atos sareng pajak. Atas include sarang pajak. Atos. Oh, Nah, tapi mamang mah yang diseratkeun di dieu pajakna nya. Nah, engke kapayuna ogenan wayahna kedah diseratkeun sareng pajakna supados anu taruang teh kuninga bahwa urang teh ngarojong pamarentah. PAD pamarentahnya eta ku pajak. Punten pangiratinnya bageus. Allah. Iya. Janten 100. Kade hilap kapayuna seratin di dia pajak mah. Oke. Assalamualaikum nuhun neng. Ari mamang tadi nanyakeun pajak yang naon. Eta teh ngahitungkeun ngabewarakeun Heeh. bahwa urang kudu taat pajak. Salah sahijina eta, jang naon urang mayar pajak Heeh. ngarojong pamarentah, PAD pamarentah, PAD Oh. Ciamis eta teh. Oh, Jadi urang kudu taat pajak. kok mangfaatna mang? Oh, mangfaat kalau bakat cida atuh jang pangbangunan. Di Ciamis, jang Ya. tatanan di Ciamis teh eta teh tina pajak mang mantangna bieu ngabewarakeun. Hayu urang taat bayar Ya. pajak gitu. Kayak nama turang teh lamun dahar di rumah makan anu aya etaan nu 10% pajaknya. Nah, gitu. Heeh tuh. Jadi kan ciri. Yuk. Geus ngapa? Yuk, urang Ayo, yuk. Ayo. Nuhun mangnya. sami-sami.